Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma alaika Wa ma alaika jeung teu eta madarat ka anjeun jeung teu eta madarat ka anjeun alla yazakka alla yazakka ari yen teu ngabersihkeun eman. ari yen teu ngabersihkeun eman. Sok. Wa ma alaika jeung teu eta madarat ka anjeun calik. Allah yazakka ari yen teu ngabersihkeun itu eman. Janten ieu teh kieu kan nyambung keneh. Tina ayat samemehna bisi hilap deui kisahna teh kumaha? Nabi teh nuju dakwah. Kagegeden urang Quraisy anu jumlahna genep urang. Saha wae nu genep urang teh? Utbah. Hiji Utbah. 2 Saibah. 3 Abu Jahal. 4 Abbas bin Abdul Muthalib. 5 Umayyah bin Khalaf. 6 Walid bin Mughirah. Tanu genep ieu teh gegeden orang Quraisy. Orang besar ti orang Quraisy. Nabi teh sangat berharap ku ngadakwahan ngajak Islam, asup Islam ka genep eta jalmi. Berharap pisan Nabi teh supaya nu genep eta jalmi teh lebet Islam. Ketika Nabi betah nuju dakwah ka genep jalmi eta, torojol aya jalmi anu lolongeun tos lebet Islam. Eta jalmi lolong teh geus lebet Islam. Ketika Nabi dakwah ngajak ka genep urang Quraisy, eta jalmi anu lolong teh megat motong karena dakwah Kanjeng Nabi. Cek eta nu lolong teh, Muhammad, cik abdi teh bere ilmu, cik abdi teh ajarkeun Al-Qur'an, cik abdi teh ajarkeun ilmu, butuh ilmu abdi teh. Padahal Nabi teh nuju dakwah ka genep urang nu tadi. Atuh Kanjeng Nabi teh mika bendu kana ieu kajadian megat motongna eta jalmi lolong. Maka ku Allah Subhanahu wa taala Nabi teh ditegor. Kumaha teguranana? Dina ayat ka-4 ayat dakkaru patal pa'ahud dikro. Muhammad, anjeun teh kalah ka naon? Kalah ka camberwut jeung kalah ka malengos teu eta jalma lolong teh. Boa-boa eta jalma lolong teh bisa nampa pepeling sehingga pepeling teh bermanfaat pikeun eta jalma anu lolong. Amma manistagna pa anta lahu tasoda. Ari jalma anu teu butuheun kana ilmu ti anjeun saur Allah teh. Ka Nabi ya teh. Anjeun teh kalah ka madep ka eta jalma anu teu butuheun ilmu ti anjeun. Jadi kieu mun cek basa Sunda mah dilempengkeun mah kieu. Nah, anjeun mah Muhammad, ketika kadatangan jalma anu lolong anu menta ilmu ka anjeun kalah ka naon? Malengos. Ari ka jalma anu teu butuheun ilmu ti anjeun teh kalah ka madep kitu kartos teh. Ari jalma lolong anu datang ka anjeun anu butuheun ilmu ti anjeun teh kalah ka malengos. Ari jalma anu teu butuheun ilmu ti anjeun teh kalah ka madep ka eta jalma.